Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Pipin Riswandi kelas 10 IPS 4. Abdi bade ngawawancara ngeunaan perkawis dampak virus corona atanapi sok disebat oge COVID-19. Ayeuna di dieu tos aya narasumber nyaeta pun wargi salah sahiji anu kena dampak virus corona. Tiasa ditepangkeun wasta sareng padamelan atanapi kasibukan asa di dinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wasta Abdi Dadan. Kasibukan saya di dinten kerja, kadang bisnis oge. Upami nu ku aa ditangkap virus corona teh naon? Kami secara pribadi simkuringnya janten virus corona teh jika salah sahiji wabah anu matak nya ngageringkeun oge gitunya. Jika flu sabenerna mah meureun. Dampak virus corona nu diraoskeun ku aa pribadi sareng lingkungan. Seueur pami ku abi pribadi mah nya kahiji teu tiasa naon urang kali abdi teu tiasa sakola daring cenah lieur nya eta. Terus teh perekonomian nurun otomatis. Terus teh kontak sosialnya interaksi sosial teh dibatasi gitu. Seueur lah pami kange lingkungan ya teu jauh beda gitu sami wae. Di pandangan AA efektif atanapi henteu pemerintah narapkeun program social distancing. Pami saur abdi mah efektif efektif wae nya pami nerapkeun social distancing. Tapi lamun misalkan ditaayakeun oge asal sesuai protokol kesehatan tetap ngajaga kesehatan lah gitu, ngajaga jarak karituannya teu masalah gitu. Naon nu penting kedah dilakukeun supaya henteu kakeunaan ku virus corona teh? Pertama yang ngajaga jaraknya, terus teh olahraga, makanan meureunan, imun tubuh arurang ge kudu sehat kan. Nah itu intina mah. Upami menurut AA kanggo pelajar efektif belajar di bumi atanapi di sekolah. Pami cek abi pribadinya efektif kayaknya di sekolahan sih. Soalnya misalnya di bumi mah belajar daring gitu, kadang kan tunduh terfokus. Pami di sekolahan mah kan seueur gitu, jadi bertatap langsung mah lebih enak gitu, lebih nyampe lah kan otak nanti gitu. Sakitu wae nya atur nuhun punten ngawagalkeun waktos.